Lamun hirup teu bisa manfaat keur batur, minimal ulah sok ngarugikeun batur. Lamun hirup teu bisa muji batur, ulah sok hayang ngahina batur. Komo lamun hirup can bisa ngabahagiakeun batur mah, minimal ulah sok nganyerikeun batur. Belerang. Esti, lamun aya nu neangan aing, bejakeun aing keur meuli sayur. Keur curhat ka paria tentang pahitna kahirupan, dulur. Dadadageun tak wis sia. Cek, ayo cek, kawin geus sabaraha kali? Kawin mah geus 2 kali. Lamun ngaranda karek sakali. What? Atuh 2 kali mah 2 rupa tuh cek. Nya heueuh da 2 kali mah nya 2 rupa. Anu hiji gede, anu hiji leutik. Gede naonna ieu cek? Anu hiji gede adatna, anu hiji nu leutik penghasilanna. Tapi da urang mah jadi randa ge ditinggal hirup. Ih atuh cek, da ai randa anu terhormat mah randa anu ditinggalkeun maot. Lain model ece anu ditinggalkeun hirup. Atuh sakirana lamun aing jadi janda terhormat mah modaran heula atuh salaki sia ku aing. Keur nyindirnya. Pi engkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. What? Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Dengekeun Nurmi, ulah sok diambil pusing ku omongan batur mah. Da ngaranna ge jelema, jelema mah eueuh nu sampurna. Tong boroning jelema hirup diomongkeun, jelema anu geus paeh wae kadang-kadang diomongkeun. Bener teu? Baladageun. Turunkeun nada bicara maneh teh. Tong luhur-luhur teuing, bisi dituar ku aing. Baladageun. Ye, mending keneh boga salaki anu penghasilanna 100.000 tapi dibikeun kabeh ka pamajikan daripada boga salaki penghasilan 1 juta ngan dibikeun saukur 100.000. Lain masalah nominalna tapi masalah kepercayaanna. Lamun maneh eta dibikeun kabeh ka pamajikan geus sidik eta rumah tangga bakal awet, tapi lamun maneh loba bohong keur naon atuh fungsina maneh kawin. Bener teu? Baladageun. Dengekeun Besti, hirup mah ulah diambil pusing. Tinyuh rokok, seungeut kopi, sesana pake keur pikiran hirup. Bener teu? Baladageun. Yo, nya jelas beda atuh awewe zaman baheula jeung awewe zaman ayeuna. Baheula mah yeuh jadi randa teh sieun, bingung kumaha keneangan duit keur dahar, kumaha keur neangan duit keur jajan budak. Coba awe zaman ayeuna mah moal sieun jadi randa da palinter neangan duit. Matakna lamun boga pamajikan bener teh ulah sok macem-macem. Baladageun. Lamun hirup teu bisa nguruskeun hirup sorangan, ulah sok sowan nguruskeun hirup batur. Baladageun. Dengekeun Nurmi, eueuh ti dituna jelema anu osok tebar pesona eta setia. Nu aya oge jelema anu osok tebar pesona di sosial media, teu deuk awewe, teu deuk lalaki, deuk boga pasangan, deuk henteu, berarti eta hayang digoda. What? Bener ge? Tong protes. Baladageun. Patangga boga sungut rocos we jiga ban bitu. What? Sagala diomongkeun, sagala diobrolkeun. Keun bae atuh barina oge deuk kuasa deuk moal, da batur, kudu usil. Jiga anu hirup manehna bener wae. Baladageun. Kanggo nu garableg sametan, kanu anu boga hutang, ulah sok loba bersilat lidah. Sok-sok gera bayar pamali lain isuk sore. Lebaran tetap lebaran, musuh tetap musuh. Eueuh kata hampura, tuh tempo orai 15 ganti kulit ge tetep we berbisa. Jeung ingat anu gableg hutang omat bayar. Eueuh kata THR-an. Bener teu? Baladageun. Pernah disebut tolol, bodoh, anjing ku jelema anu dipikanya aku maneh teu? What? Ku
kumaha kabarna ayeuna mental maneh? Baldage. Ari jadi salaki ulah loba nuntut anu jadi pamajikan. Kan bae pamajikan dek sigak kitu oge, dek gendut, dek hideung, dek buri. Da pagawean oge di sumur, di kasur, di dapur. Ulah nuntut hayang geulis, hayang seksi, hayang glowing, hayang bodas. Modalan atuh ku duit, nanaon oge. Yes. Nuntut bari jeung teu sok jeung duitna. Lamun hayang boga pamajikan geulis, modalan ku duit. Lamun sakirana ngan saukur nuntut tungkul hayang A B C D teu gableg duit, ngajarong. Nur, di marana? Biasa ce, geus meuli kangkung. Sebalanya kangkung. Lain ce, dek nanya. Satara ketempo bapak budak ka mana? Apaan geus seubel ge? Euceul mah ieu ditinggalkeun. Ce, karana deui. Sungut maneh nu kumaneh dipake ngadoa, sungut maneh nu dipake ngahina ka urang, ngarendahkeun urang. Terus kumaha eta doa maneh? Emang diijabah? Paladageun. Heran aing mah ku jelema kitu nya. Eta pikiranna make jeung mikiran hirup batur. Nguruskeun hirup batur. Dari aing mah sudi. Uruskeun hirup sorangan, mikiran ka susah sorangan ge. Aing mah geus lenang. Nah, ieu betra rajin gitu uruskeun hirup batur. Mikiran hirup batur. Lieur nya. Bet anu lieur we ngalala bawa paramek. Ieu mah ngahaja dipake mikiran hirup batur. Areueuh ada. Dengekeun kardun. Lamun pamajikan amek-amekan, cocorobokan, cecileubeungan, ngagandengkeun sakuriling imah. Maneh teh kudu bangga. Amek. Yeuh. Tuh batur mah ngahajak aya ngarukiah imah teh kudu mayar heula. Ari kitu mah gandengan ku sareng pamajikan, jurig, genderowo, tuyul, araringkah teh. Bener teu? Paladageun. Yeuh, heureui mah meunang. Tapi ulah mawa kana fisik batur. Edeuk goreng patut, edeuk hideung, edeuk biwirna kasar. Keun bae, otak boleh receh tapi attitude kudu berlian. Bener teu? Paladageun. Yeuh, hayang nyaho cinta na setia na yeuh kasih sayang na salaki. Tempo mah tina carana maneh ngamere duit. Lamun duit dibikeun kabeh berarti cinta kasih sayangna eta keur pamajikanna kabeh. Tapi lamun dibikeun setengahna berarti cinta kasih sayangna teu sapenuhna. Komo yeuh lamun hitungan dina sagala harupa mah. Geus moal balik. Bener teh paladageun. Sok aya paribasa lamun urang bager ka batur, batur ge bakal bager ka urang. Teu percaya aing zaman ayeuna mah. Waduh, pokona mah zaman ayeuna mah urang mulang tarima. Kalakah mah ulang caduk. Pokona mah waduk aing mah percaya marulang caduk ieu. Aing jempe lain aing eueuh kawani. Tapi piraku we aya anjing eukeur ngagonggong ku aing kudu dilayanan mah. Palaur ngegel, kedar we rabies keuna sungutna. Yes. Tapi ieu lain masalah anjingna. Paham meureun.